Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka siluman. Ayeuna kantun bagian anu ka 12 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka siluman bagian anu ka 12. Kumaha salajengna sorot cikopina, betor simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana saenggeusna manehna nyaho yen dirina aya dina ancaman, niat pikeun ngaroga halajang Ardan beuki tambah kuat wae minuhan rongga dadana Juragan Ilham. Komo deui waktu balik di Pangandaran dirina beuki yakin yen Bah Samud teu ngomong bohong. Dasar bangsat si Ardan. Untung aing boga niat pikeun nyingkirkeun manehanana. Coba mun seug aing teu buru-buru datang ka Bah Samud, tangtuna aing sorangan nu bakal pangheulana ngabebatang jadi bugang. Rasakeun si Ardan. Moalila deui oge harta sia bakal pindah kana milik dewek deuleu. Bungan si laing api-api hade ka aing. Ketang aing oge bakal api-api bager we ah. Ongkoh keta ti baheula mula oge aing mah api-api bager. Kitu sote aing mah peda hayang hartana we. Awas ya dan. Kitu ngageremetna hate Juragan Ilham nu galecok sapapanjang jalan. Dasar haji gejul sarwana jeung anu gedebul tapi leuheung kilang kitu oge. Da Jang Ardan mah masih keneh aya sifat berehanana daripada manehna keur korun teh telenges pisan. Kira-kira jam 1-an Juragan Ilham geus nepi deui ka imahna kalayan teu uluk salam.
Maehna langsung asup ka jero bari ngagerwan Bu Warni pamajikanana. Ibuna keur di mana? Ganjang pangnyenkeun kopi. Bapak puyeng ye geus lempang jauh Ganjang. Atuh sapada harita Bu Warni anu keur kekadengan bari nonton TV. Jadi ngarenjak ku sabab salakina jol datang cecileuhan bari teu uruk salam acan. Ih, dasar aki-aki bau taneuh. Arina naon teh kawas budak beureum wae. Geus kolot teh lain kalah cager, ieu mah kalah beuki angot kalakuan teh. Punten-punten heula atuh ari asup ka imah teh. Kami mah dareuwas ieu sugan teh rampok. Temal Bu Warni maliknya ngangang bakat ku keheul kanu jadi salakina. Sedangkeun Juragan Ilham geus dikitukeun mah jadi datar ngomongna. Nya hampura atuh bapak rumasa salah ieu ambuna hampura. Ulah manyun kitu deuleu. Cek Juragan Ilham bari terus diuk na kursi nu aya di ruang tamu. Tepati lila Bu Warni torojol datang bari mawa cikopi samuk terus disodorkeun ka salakina. Sok tah bapana kopina geus anggeus dijieun. Ibu mah ek sare deui puguh sirah teh asa paruyeng ieu teh bapana. Kitu harita Bu Warni ngomongna bari ngaleos deui ka tukang. Sedangkeun Juragan Ilham mah ngadon udud di baturan ku cai kopi samuk. Para wargi sadayana jangjina antara Prabu Singkil jeung Jang Ardan ngeunaan calon korban anu bakal dicokot malam Salasa Kaliwon. Nyatana kiwari geus tepi kana waktu ninggang kana mangsana. Peutingna cuaca di lembur Cipaganti nyatana lembur Juragan Ilham. Direkayasa ku ngirincikna hujan. Najan tanpa dirias ku pating kolenyaina kilat, tapi keukeuh kayaanana dijieun geuman. Malah mandar nu babandung kupingna ngabayangkeun yen peuting harita kacida wingitna. Najan kitu nyungungna anjing jadi bahan pikeun pikakeungeun. Pating kadeprukna sapatu kuda maturan lumpatna kareta siluman. Ceguk ceguk cungungung. Ceguk ceguk cungungung. Sora rageg jeung babaungna anjing ngagantung satungtung lempur. Mawa ka keungan nyimbutan sakabeh pangeussi lembur Cipaganti. Juragan Ilham peuting harita mah guling gasahan. Najan sateka polah nenangkeun diri, tapi keukeuh kuatna pangaruh siluman geus ngalimpudan dirina. Dipeureum-peureum oge teu bisa peureum. Balai jiga kieu carana mah. Kumahanya. Tapi kapan aya ieu jimat pamahanan ti si Abah. Bener. Bakal aya balai ieu majigana. Sabot keur ngagerendeng kitu ti luar imah kadenge sada aya anu ngagerewan. Ilham. Ilham. Gerak kaluar Ilham. Gancang ka dieu. Da aing teh lain keur takbir ngomong kieu teh. Gancang kaluar Ilham. Kaluar. Seor war. Sora siluman pating saleor pabaur jeung sora hujan angin anu pagaliwota jeung ratugna jajantung. Juragan Ilham ngalieu ka pamajikanana anu keur ti Brasare. Sedengkeun manehna ngatayap ka ruangan hareup. Sanggeus nepi di ruangan hareup, manehna terus noong tina saselah hordeng. Dua siki matana ti sirikna rek kaluar waktu nenjok kareta kuda geus ngebagug di pakarangan imahna. Sedengkeun pikeun Juragan Ilham
aya nu matak leuwih ginggiapeun waktu nenjo mata kusir kuda anu pinuh sakurilingna. Ilham keluar sia montong noong kitu memangna aing teh nyaho sok keluar Ilham. Cek sang kusir bari corelat hus. Sakit pisan si kusir nyaho-nyaho geus ngajambak juragan Ilham anu keur naong. Nu saterusna juragan Ilham diseret dibawa keluar. Atuh puguh juragan Ilham jadi ketar-ketir bakat kusawah. Najan bari jeung sieun dirina ngusahakeun sateka pola sangkan bisa lesot tina jambakan si kusir kuda. Lesotkeun aing sia setan. Lesotkeun sia. Cek juragan Ilham bari tetar jalan. Tapi usahana seolah-olah percuma kusabab cakalan si kusir beki pageuh karasana. Sabot keur genting kitu juragan Ilham gancang ngusap jimat pamahanan Mbah Samud teh. Set seor cebrot cilegedeg. Sapada harita katempo ku juragan Ilham aya saurang lalaki jangkung gede awakna keker buukna disanggul kaluhurkeun percis jeung prajurit kerajaan. Sedangkan si kusir siluman ngajengkang akibat dicejek ku prajurit kajajaden anu anyar datang. Juragan Ilham gancang mundur ke tempat anu iuh bari nyempod ngalalajoan dua makhluk gaib anu rek bitotama. Saha ilaing bangsat kumawani ngahalangan kana maksud dewek. Sentak si kusir siluman dibarung ku ngempurna sorot matana anu burahay beureum. Wanogeun ngaran dewek Ki Durga utusan Mbah Samud tunungan kaula deuleu. Rasakeun si akibatna. Ungan ilaing geus rek ilu biung kana urusan kami deuleu. Geus ngomong kitu si kusir siluman ngablesat narajang. Hiat bet seleper. Dua gempuran hebat hampir-hampiran ngaragrageun Ki Durga. Mun cacakan terikat nyengcet mah. Tapi nya kitu, kapan Ki Durga oge sarua makhluk gaib. Jadi kasaktianana bisa disebutkeun sabanding. Hus corelat. Ki Durga gentak ngayunkeun serangan balesan ku tenggeulan nu ngapiur bangbaraan. Kolepat celeng plos. Tenggeulanana ngan ukur ngahanca angin. Sedangkan si kusir teu cicingeun, manehna gentak ngayakeun serangan balesan. Wut bet cedu. Baplak kedu. Bus. Dua kekuatan bentrok. Akibatna nimbulkeun cai hujan kambawa nyawur maseuhan juragan Ilham anu keur ngadegdeg ka bulusan. Celeng-celeng. Ki Durga jeung si kusir ngagara jeleng cirimna pating kolepat ti luhureun kareta kuda. Hiat cebrot celeng. Duanana marental. Waktu kasaktianana bentrok deui. Sedangkan kareta kuda nepi ka inggeung. Wut-wut benesat. Ki kusir miheulaan ngajaul kawang-awang dibarengan jeung ngirimkeun tenggeulan jarak jauhna. Hus plos cebrot. Najan Ki Durga bisa nyingcet tapi apes pikeun juragan Ilham. Kusabab manehna kahantem nepi ka mecleng neunggar pilar. Bau kudubrak. Aduh panas. Obat. Aduh. Juragan Ilham gegerungan nahan panas anu pohara. Bangsat cek Ki Durga barang nempo juragan Ilham namru. Nu satuluina Ki Durga gentak nyusul Ki Kusir kawang-awang. Hiat. Dua makhluk gaib silih serang di jomantara. Pating kolepat jiga kilat. Malah sakapeung mah buburi nyayan waktu diaduna dua kasaktian. Barasat, paralak, jeloger, barasat. Ditungtung langit katempo ngabarasat hibar dibarung jeung datangna sorak kongkorngokna hayam janari.
sedengkeun sorat tahrim geus reang diunggal masigit. Atuh sapada harita ragotna tarung dua makhluk gaib ngaradak eureun. Nusa terus nama pating karales ngilas ka asup kareta kuda anu tadi ngabagug di pakarangan Imah Juragan Ilham, ngilung ngilas taya tapak-tapakna acan. Pamiarsa kaum dangu sarengsena tarung anu teu anggeus kikusir siluman Gunung Girimanuk langsung ngabiweur balik ngajugjug ka imahna Jang Ardan. Kikusir kacida ambekna dumeh pagaweanana dina enggoning nyokot tumbal gagal. Tapi tetela sanggeus nepi Jang Ardan eueuh di imahna. Atuh amarah Kikusir beuki muncak. Akhirna keur ngalampiaskeunana Kikusir ngamuk. Sakabeh barang nu aya di tajongan dialung-alungkeun, aya TV dibebeutkeun, aya kulkas digedor, aya mesin cuci ditalapung, aya rantang disepak, aya gerengseng, aya katel kabeh dirarad, pokona mah brang-breng-brong jeung brak-bruk. Sakabeh barang anu aya di dinya kabeh nu kaliwat diancurkeun. Atuh kajadian eta pikeun manusia biasa mah nu teu bisa nempo kana jirim Kikusir nimbulkeun kapanikan luar biasa. Tilu pembantu Jang Ardan jeung 2 satpam, 5 anana pada paburisat lompat bakat kusieun nenjo barang haliber ku sorangan. Kabur, tulung kabur, aya jurig, ririwa, jurig, tulung, ririwa. Cek 5 urang pagawe Jang Ardan bari ti buburan jahat kalaleuar. Nepi kawanci subuh datang, kajadian eta karek eureun. Sairing inditna Kikusir siluman nu mangprung balik ka Gunung Girimanuk. Para mitra kaum dangu sadaya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kanggo salajengna mangga urang caturkeun heula kaayaan Jang Ardan anu aya di kota Bandung. Poe Salasa isuk-isuk sakira-kira jam 8-an Jang Ardan narima telepon ti satpamna. Halo, aya naon Kang? Jiga nuruas kitu, aya naon? Tanya Jang Ardan, nanya ka satpamna dumeh jiga anu manggih kasieun. Nu mawigan tadi janari aya kajantenan aheng di bumi di Cipagantigan. Cek si satpam semu gugup. Kajadian naon Kang? Sing tenang atuh sing tenang ngomongna. Aya naon? Eta tadi di bumi agan aya nu ngamuk. Tapi kilang kitu oge ari jerimna mah teu katingali. Mung nya kitu barang-barang nama alancur dibanting-bantingkeun gan. Hah? Baru ngan ukur sakitu Jang Ardan langsung nutup teleponna. Bari setengah ngabebeutkeun maneh terus diukna kursi. Kaayaan sorot matana semu kosong neuteub teu asna tembok sedengkeun hatena gegerendengan. Moal salah, ieu pasti pagawean siluman. Tapi aya naon nya nu sabenerna? Moal kitu gagal mah eta siluman nyokot tumbalna. Tapi aya untung teu nyahoun aing aya di dieu. Waduh, kumaha teuing mun nepi eta lamun nepi ka siluman apaleun aing aya di dieu. Alamat tamat hirup aing. Sabot keur ngagerendeng kitu, kring HP neng lira kadenge disada. Nusa terusna kadenge sora Bu Warni ngomong bari rawah riwi. Aduh neng, ieu bapak maneh ngadadak gering ripuh wayahna mulang heula. Tingali heula bapak maneh bisi temungguhan. Sing horeng pamiarsa. Waktu sanggeusna tarung 2 makhluk gaib di pakarangan Juragan Ilham. Harita Bu Warni ngadenge ngagubragna sora pilar anu rubuh. Nu saterusna maehna gancang kaluar.
barang geus nepi anak breh teh nu jadi salakina geus namru bari dina kayaan humarenggung nahan kanyeri. Seutik oge Buwarni teh nyahueun kana kajadian tadi peuting. Atuh bari jeung tagiwur teu puguh. Kusabab teu ngarti kunaon pangna juragan Ilham geus aya di luar. Buwarni jejeritan minta tulung ka tatanggana. Kalayan teu kungsi lila. Para tatangga daratang narulungan. Ongkoh kabeneran. Harita geus bubar pisan salat subuh. Kitu jujutan kajadianana. Pamiarsa sadayana, mangga urang pedar deui kaya Neng Lira anu ngarasa ruas waktu narima telepon ti indungna seperti kitu. Sabab nyaritakeun yen bapana gering ripuh. Nah kunaon atuh ambu si bapa teh sok aya wae geuning panyawatna teh. Ibu oge bingung ya teh Neng. Aina maleuwih hade balik heula. Karunya bapa mane jaba ibu teh batur di dieu hayu balik heula. Nya mangga atuh ibu ke abdi bade Kakang Ardan heula ngawartosan. Tutup Neng Lira bari gancang ka hareup nepungan Jang Ardan anu keur api-api peureun. Kang, bapak di lembur teu damang, kumaha atuh Kang? Cek Neng Lira bari ngagebig-gebig Jang Ardan nu katempona sare deui na sofa. Aya naon kitu Neng? Keun we atuh bapa mah paling oge keur nguseup meureun kege datang deui. Ih, ari Akang sok teu nyambung. Kumaha sih? Itu bapak teu damang repot saur ibu bieu nelepon. Cek Neng Lira semu baeud dumeh Jang Ardan teu nyambung jeung omonganana. Padahal kitu soteh Jang Ardan api-api ari hatena mah mu puas najan can ngarti kana kajadian nu sabenerna. Oh, baru bapak teu damang. Kumaha tuh Neng? Kapan Akang teh aya jadwal ieu teh kadah ka Garut ka bos kulit domba kangge ekspor isukan. Kumaha ieu? Dasar Jang Ardan anu pinter nyandiwara. Jika nu heueuh aya urusan bisnis. Padahal marek nepungan Aki Wirakam Sijan di papandayan teh dumeh dirina ngambeu galagat anu teu hade. Sedengkeun Neng Lira harita jadi tambah keheul campur aduk jeung rasa kahariwang. Tos we atuh ayeuna mah kieu. Kumaha mun menta dianter heula ka Jang Gani. Engke sauwihna ti Garut Akang terus labas uih ka ditu nyusul Neng. Kitu cek Jang Ardan ngolo Neng Lira bari celengop nyium tarangna. Atuh dasar awewe sok teu kaopan ari dicium tarangna teh sanajan keur baud oge sok ngaradak leeh. Nyantos atuh ari kitu mah. Tapi Akang ulah bohongnya. Kemun tos uih ti Garut teras ka ditu jemput deui abdi. Nya tenang we atuh Neng, nya keur dijemput. Temal Jang Ardan bari seuri sangkan Neng Lira teu ketuluyan baeudna. Sanggeus sagalana diatur jeung mupakat mah. Akhirna Neng Lira indit ka Cipaganti dianter ku Jang Gani dulur samisana. Sedangkan Jang Ardan ngabiur sorangan ka Garut sejanepungan Aki Wira di papandayan. Para wargi sadayana nu kaleresan nuju ngopi sareng udud taya salahna. Mun urang teh menikmati heula hirup komo geura mun sambil ngadangukeun dongeng Ki Agus Jago mah insyaallah bakal langkung nikmat karaosna. Kanggo salajengna mah mangga urang teraskeun deui dongengna. Jang Ardan harita laju nyemprung mobilna. Tujuanna jelas nuju ke arah Garutkeun demi nepungan aki-aki misterius teh nu katelahna Ki Wirakam Sijan. Najan pikiranna bingung kudu ti palebah mana mimitina neangan Aki Wira. Tapi Jang Ardan yakin pasti bakal menang pituduh.
kencangna carita Jang Ardan geus nepi ka tempat parkir Gunung Papandayan. Tidinya manehna lempang mapai-mapai jalan satapak paragi lalar liwatna wisatawan nu ngahajakeun rek ngadon nempo kaendahan kawah. Lengka suku Jang Ardan harita estuning nuturkeun ka mana hayangna suku. Kusababan sing aya oge jugjugeun, tapi ari percisna padumukan si Aki mah mehna oge poekeun teu apal. Setengah jam geus kaliwat, Jang Ardan can manggih tanda-tanda bakal papanggih jeung Kiwira. Tapi najan kitu, pikiran jeung hatena kaubaran ku pamandangan nu sakitu endahna anu aya di Gunung Papandayan. Nepi ka kawah Jang Ardan ngadon diuk na bangku kayu bari nempong ngeluna haseup kawah anu teu kendat-kendat ngaluarkeun santerna bau warirang. Aya ku dikeresakeun waktu Jang Ardan keur diuk sorangan. Duka ti mana holna teu jauh ti sagigireunana nangtung saurang lalaki make baju pangsi sing sarwa hideung. Sakadapan mah Jang Ardan semua heran dumeh teu ngarti ku si lalaki anu ujug-ujug aya di deukeuteunana. Punten Kang, ari akang laras nami Ardan. Cek si lalaki ujug-ujug nanya kitu ka Jang Ardan. Muhun laras pisan simkuring jalmina Kang. Kumaha manawi Kang? Tembal Jang Ardan bari mencrong ka si lalaki anu jangkung. Oh, hayu atuh ngiring sareng abdi. Kumargi itu pun Aki tos ngantosan wae. Cek si lalaki tetela utusan Aki Wira bari ngagedig indit lempang laju dituturkeun ku Jang Ardan. Ti kawah panganten lempang teh kabat kabeh kaler sanggeus manggih jalan satapak anu kakatuh terus mudun mapai sisi gawir. Rada paur oge ari hate mah kulantaran salah ngalengkah saeutik we. Bisa jadi manehna bakal ti gurumbang kana jungkrang. Teu pati lila sanggeus anjog ka tempat datar, tidinya katempo aya batu gede. Sing horeng barang disampeurkeun teh. Di tukangeunana aya guha. Si lalaki jangkung terus ngalieu ka Jang Ardan. Nah palebah lawang guha bari pok ngomong. Sok Kang gerak ka jero. Ti dieu leumpang we. Nya kege dihareup aya simpangan ka katuhu. Tah tidinya bakal katempo aya panto. Ku akang langsung we bukanya. Muhun mangga. Atur nuhun Kang, atur nuhun. Cek Jang Ardan bari nganuhunkeun. Nu satuluy nama Jang Ardan langsung asup ka jero guha. Sedengkeun si lalaki anu nganteurna mah ngiles deui duka teuing ka mana. Percis palebah simpangan ka katuhu, Jang Ardan ngarandeg. Waktu nenjo aya panto. Kalayan teu loba mikir deui, panto teh gancang dibuka. Reke bray. Nalika panto muka ana brete. Sanggeus muka tetela geuning dihareupeun Jang Ardan aya rohangan anu legana aya kana 5 ka 4 mah. Cukup gede pikeun ngayakeun riungan, malah bisa jadi eta tempat teh sering dijadikeun rohangan nyepen atawa mujasmedi. Sabot keur kitu Jang Ardan ngadenge aya sora aki-aki. So, ka dieu Jang. Azub ka jero ka dieu. Atuh Jang Ardan jadi ngagebeg kusababna palebah batu buleud ipis. Katempo aya saurang aki-aki make papakean pangsi sing sarua bodas keur diuk sila. Tetela barang disidik-sidik nyatana eta teh Aki Wira Kamsijan. Nu satuluyna Jang Ardan nyampeurkeun bari terus diuk hareupeun si Aki.
Hapunten Ki, kumaha damang Ki, cek Jang Ardan bari nyolongkrong ngajak salaman. Alhamdulillah Jang, saeunaeun mah sehat, diparengkeun waras badan. Ari Ujang kumaha cager? Sami we Ki, abdi oge masih keneh beparin kasehatan. Nya syukur aduh, ari masih keneh ngarasa diberi badan anu sehat mah. Tinggal urangna kudu syukuran kana nikmat anu geus dibikeun. Walah mandar hirup jadi barokah dina enggoning yang harepan kahirupan. Muhun laras pisan Ki, damung nikmat sehat nu teu aya gentos nama. Tah kitu aduh, urang teh saeutik gedena kudu nyao kana elmuna sangkan teu poegeun teuing. Tembal Aki Wirakamsijan bari mencrong ka Jang Ardan anu ngalauk tungkul. Ngendek sawatara waktu mah kaayaan di jero rohangan guha taya nu ngomong sakecap-kecap acan. Nu saterusna Jang Ardan ngebrehkeun paniatanana yen maksud dirina datang nepungan si Aki teh taya lian rek menta tulung sangkan bisa leupas tina pangaruh siluman. Panginten kitu Aki ari maksa du salaresna mah abdi teh hoyong tiasa keluar tina cangkreman siluman Prabu Singki. Dudu deing Ujang baru nepi ka kitu na hirup belanan daek jadi badur setan demi ngabelaan harta dunya anu teu sabaraha lilana. Tapi keun susuganan we hade urang tarekahan saeutik-saeutik najan ari dosa musyrik mah jelas pugu ieu mah kateranganana. Jung ayeuna mah geraman diheula tuh di ditu aya talaga bari niatan buaza salila 7 poe. Wayana salila 7 poe eta Ujang kudu cicing di dieu keur nyerapkeun ilmu nuku Aki baris dibikeun. Mangga Aki abdi ngiringan. Temal Jang Ardan sanggeus puguh mah pitungkasna antara obrolan dirina jeung Aki Wirakamsijan. Tapi karek oge Jang Ardan cengkat. Nah atuh ari keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit bungkur amit mundur ti payeuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.